Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kelas 4. Alhamdulillah tepang deui dina video pangajaran bahasa Sunda sareng Ibu Desi. Sateu acan dikawitan, mangga urang ngadua heula. Bismillahirrohmanirrohim. Barudak prak ayeuna hidep buka buku paket kaca 30 hiji. Materina dinten ayeuna nyaeta kalimah ngantet atanapi kalimah majemuk. Kalimah ngantet nyaeta dua kalimah anu dihijikeun atawa dikantetkeun. Pikeun ngahijikeunana ngagunakeun kecap panyambung saperti jeung, ari, tuluy, basa, atawa sanggeus. Tengetan contoh kalimah ieu. A. Danu naek sapeda ka sakola. B. Adi naek sapeda ka sakola. C. Danu jeung Adi naek sapeda ka sakola. Kalimah C mangrupakeun gabungan antara kalimah A jeung kalimah B. Dihijikeun make kecap panyambung jeung. Kalimah anu C disebutna kalimah ngantet. Dina sawatara kalimah ngantet biasana ngagunakeun tanda baca koma. Tengetan contona ieu. A. Neni indit ka pasar. B. Neni ka pasar poe Minggu. Kalimah A jeung kalimah B dikantetkeun jadi kalimah C. Nyaeta Neni indit ka pasar basa poe Minggu. Tanda koma dilarapkeun samemeh kecap panyambung basa. Ayeuna ku hidep kantetkeun kalimah-kalimah ieu sarta larapkeun tanda komana sing marenah. Dipidamelna langsung dina buku paketna. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi nyaeta karangan basa lancaran anu midangkeun gagasan, pamanggih, katut diskusina anu ditunjang ku rupa-rupa fakta atawa data. Contoh karangan argumentasi. Dina tahun 2016 pamarentah sababaraha kali naikeun harga BBM. Nu dilantarankeun ku ayana pangaruh tina kaayaan harga minyak dunya. Ngaronjatna harga BBM tangtu gede balukarna pikeun masyarakat. Di antarana mangaruhan kana harga-harga barang nu jadi pangabutuh utama warga masyarakat. Karangan eta disebut karangan argumentasi lantaran midangkeun gagasan ngeunaan balukarna tina naekna harga BBM. Loba pamanggih nu ditepikeun dina karangan eta. Sarta karangan eta ditunjang ku rupa-rupa fakta atawa data. Barudak ayeuna prak teangan contoh karangan dina buku, koran, majalah, atawa internet nu eusina pamanggih atawa gagasan ngeunaan cara ngahemat energi. Karangan eta ku hidep pikeun dicaritakeun deui ku basa nu marenah. Alhamdulillah barudak
Rengse materi anu dipedarkeun dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat antara